Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Miss dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna bade diajar ngeunaan sajak. Tujuan pembelajaranna nyaeta ngaregepkeun sajak kalayan bedas. Sajak nyaeta salah sahiji hasil karya sastra wangun puisi anu teu pati kaugeran patokan-patokanana. Yaitu sajak adalah hasil karya sastra bangun puisi yang tidak terdapat aturan-aturan tertentu. Nah, ayeuna urang regepkeun sajak anu judulna Di Kebon Binatang. Di kebon binatang, kungsi abdi ka kebon binatang. Loba sato ciptaan Allah. Ninggal anu ieu beda rupa, ninggal anu itu lain rupa. Sasatoan anu diciptakeun ku Gusti jadi tanda kakawasaanana. Gusti, nuhun teuing ieu di dunya. Tos dipaparin rupa-rupa sato anu loba mangpaat pikeun manusa. Muga diri oge bisa syukuran maparin ku doa jeung kaimanan. Kenging beri putra Mandala. Nah, saatos ngaregepkeun sajak, mangga tingali bagian ngajawab pananya. Nomor kahiji, apa judul sajak yang tadi kalian dengarkan? Nomor kedua, menceritakan di mana yang menulis sajak itu. Nomor katilu, apa yang disebut rupa-rupa itu. Nomor kaopat, sama siapa binatang diciptakan. Nomor kalima, bagaimana cara bersyukur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kagenep, karangan siapa sajak tersebut. Panginten sakieu wae pembelajaran dina dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.